warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balaria. Disarengan ku simkuring Anissa Sopiana, salami 3 menit kapayun, simkuring bade ngarengan pamirsa sadaya dina acara Sunda TV. Edisi Minggu kaping 21 Februari 2021. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan seni rengkong meh tempur. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di tataran Pasundan kaasup Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge kur sataun sakali dina acara Seren Taun Hungkul. Sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen tataran Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geges pare, rengkong teh ilaharna sok kaluar suara nu aneh hasil tina ngeserkeun injuk jeung awi anu maenkeunana nurutkeun asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakean adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipidangkeun dina acara tradisi, tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Mung sakitu nu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.